alhamdulillah. Di atas. Sangat ngalah. Ngalah ka dia tuh. Sok nek ya ayah Tidak turun, mohon mangga di atas adalah segenapnya. Kembali di ayah oleh-oleh. Salam ke sebadan oleh-oleh nih ibunya antosan segenap pun malami. Lain eka pas edanan nembok ka kuring. Aduh turunna saha? Ayo deh. Iya, rupanya mungkin episode kali ini buat anda semuanya mempelai tangan yaitu Jang Dedi ya, atau Cek Dedi di Raya. Kesempatan kali ini ada satu motor rupanya di sini ada Desi, juga ada Bunga. Iya, yang akan membawakan tembangnya oleh. Alhamdulillah orang loba sing celengan. Kahiji Mas Supri, kedua atuh Pak mohon dah. Anu edan turun ke sebenarnya. Naon heula ieu kakak laguna? Oh ya. Di Banten, Pak orang di Banten sebenarnya. Oke, satu tebang yang dipinta sama Zahab tadi, Pak RW. Tiharap atau tiharap? Gak tahu, nanti juga main kali. Ditulis satu tebang mungkin. Oleh. Video. Bapak di mantan? Dari Warus Tangkal Ciarehe sama grup pada ulun. Payun ya.
ka mana? Laguna naon deui? Naon deui Bapak laguna? Iya, ama jadi stop cenah tuh tak acan beres. Edan tuh. Itu dianap tuh, nu, duit. Ih, sekali. Iya, lagunya apa tadi? Edan turun. Siapa yang punya? Si Teteh. Teteh anu mana? Siap. Ayo teh nyanyi teh bareng di sini ya. Nanti Neng, ayo teh udah di ya. Oh. Dikasih dan turun satu tempat kembali. Ayo diborong sama ibu-ibunya. Dorong. Ya kakek anu kan hajat na ibu mangga. Geboy. Yang punya balik kambang di Geboy. Iya, diborong sama ibu-ibu. Mana Tete?
Boga aya orang Sunda gitu kumaha mugia singkat tampi layan kabingahan gitu nya tah. Kumaha aya nu gaduh tembang buhun aya hayang laguna naon cenah Bapak? Leutik Garut kemana? Leutik Garut naon? Ayun ambing. Ayun ambing Bapak. Sok kembang bolet. Nah, jika atau bambang hideung. Lagu naon heula ya teh? Alhamdulillah 87. So. Tepang teh ayeuna tos 2017. Lagu buhun, mohon. Pak RW insya Allah diketerukeun di dia. Apa ingat banget dia, Pak? Itu hiji deui naha itu. Makasih kepada Pak RW mau apa? Geus datang pola rabi. Pak, Pak. Orang kena buhun, alhamdulillah kesepuhan di Garut, aduh reg di Bados kesumpingan kesepuhan di Garut. Mudah-mudahan sekali deui Pak RW sareng apa salaminan kesehatan aya panang dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kayak bapaknya abi nego heula ieu sama juga gitu. Nego naon nego? Duh kayak anu cocok we. Ya, mohon. Ku margi di pelarian heula. Pelarian dulu, mohon. Keun apa ngada gue sareng abdi dia. Ka sana ya Pak Iim sareng apa di Garut tuh alhamdulillah menuju di Payun. Uang situ lah, tanah bikin apa? Tapi kiluangnya telakong, alhamdulillah. Pada uang situ lah mangga. Pada uang sit, ayun ambing, kembang boleh, cina bambung hideung. Oh sok mangga di lajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi ngadeg di payungan Bapak Ibu sadayana. Kumargi abdi aya tugas nyata kahiji ku keluarga di dieu. Kadua ku pemerintah di atas kecamatan sampai ke desa sampai ke Pak RW. Katilu abdi dipaksa da abdi kataratuman gitu tah nganuhunkeun ka masyarakat desa atau kabupaten ditampi kasayanana. Namun abdi dan sakilas kulantaran pilih aya cariyosan anu disepitan kalawan keluargana di dieu abdi alhamdulillah muga-muga eta nu disepitan cing engga damang cing geura aya milik cing aya barokah sadayana. Antuk-antuk anu sarumpit tina ulama nganuhunkeun sadayana cing sarae cing sarehat cing area milik cing barokah tina sagala bidang